Kang punten da eueuh nu nyebutkeun ngeunah ngajuru teh daripu. Leres? Leres? Rek teu ripuh kumaha euceul bayangkeun ku euceul. Nu asup 2 on nu kaluar 3 kilo. Ngomong sia hayang naon dipangolikeun ku aing. Apa majikan teh nyaros kitu. Oh teh naon mah teh teu pila teh hayang cilok. Bayangkeun ku Umi jam 2 peuting mesen cilok saha nu dagangna. Eueuh cenah mah sia cilok wayah kiwari mun aya ge nu dagang jam 2 peuting diduru ku aing ge nu dagang. Eueuh cilok wayah ki aya ge cilok aing can. Masalahna cilok ayeuna mah jadi lato-lato. Manehna nanya cek we teh, "Wah. Ibu paen gue ingut." Nyampurkeun manehna kana kursi abdi. Nanya cek we teh, "Wah. Abdi hayang nginum." Cek abdi teh, "Oh, bahasa Arab teu bisa." Nya dipetakeun deui ku abdi. Kuing teh. Manehna nanya hayang nginum naon? Cek manehna teh. Ngan sarua ku bahasa isyarat cek manehna teh. Hari kebenaran uing harita hayang nginum cai susu. Nah kumaha ngomong. Oh nyaho cek teh. Wis cek teh. Iya. Manehna ngartieun cek manehna teh. Jadi edan kabeh eta najis aing mah. Tobat Gusti. Ustaz Denny Hermawan. Kita panggil Ustaz Denny Hermawan kepadanya. Kami persilakan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala toha Salatullah ala yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun nu ngajawab salam sing panjang umurna, sing loba duitna, sing barokah milik rezekina, nu jomblo sing menang awewena. Aya nu jomblo. Aya nu jomblo. Hayang geura kawin teu. Coba aku ingin mendengar suara gemuruh Pelabuhan Ratu dengan bacaan salam. Siap? Siap? Didoakeun nu ngajawab salam sing lunas hutangna. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelabuhan Ratu, alhamdulillah malam ini gemuruh dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh guru kita Qori Internasional. Berarti Pelabuhan Ratu diwakili oleh Hari Nelayan Pelabuhan Ratu dari mulai sekarang dan selamanya
istiqomah, Pelabuhan Ratu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Hidup Pelabuhan Ratu. Hidup nelayan. Takbir. Anjay. Selabang. A'udzubillah, jadi bahasa ini. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram, para juama, tokoh masyarakat Pelabuhan Ratu, dari mulai atasan sampai bawahan, dari mulai Bapak Camat Pelabuhan Ratu sampai bapak-bapak kepala desa yang ada di Kecamatan Pelabuhan Ratu, dan juga ketua-ketua RT RW Kadus. Ayah RT di dia. Ayah ke Joko. Ayah RT di dia. Mana? Sanajan jika ngaluluconkeun kasih RT dengekeun teh, sanajan cek batur pangkat RT panghanapna, betul. Sanajan cek batur pangkat RT teu nyaho gajihna. Tapi mohon maaf, pejabat anu pang deket-deketna jeung masyarakat nyaeta si RT. Tepuk tangan untuk si RT. Yang jadi kampanye si RT itu ya. Sanajan si RT babak belur sok jadi pibanguseun. Rek jadi pibanguseun kumaha da realita. Usum babagi BLT, usum babagi bantuan ti pusat datang ke masyarakat, sawareh kabagian, sawareh henteu nu disalahkeun saha. Dasar RT goblok. Cek si RT teh nyaho, aing mah teh nyaho-nyaho. Mantap doakeun RT nu haladir di dieu mudah-mudahan sing diberkahkeun ku Allah. Amin. Para panitia penyelenggara, mana ya? Penyelenggara kopi abes, penyelenggara Gebiar Hari Nelayan Pelabuhan Ratu yang ke-63 tahun, yang terdiri para panitianya dari anak-anak muda. Ayah pemudana, kening sorana saeutik. Ayah pemudana, ayah pemudana, pemuda, pemuda. Genji, aing ge nyaho si Genji sialah. Bahkan lain nungkul si Genji dah aing. Kamari aing ulin ka Konoha, ka Jepang. Tadina aing niat rek jarah ka kuburan si Kurama. Pan si Kurama geus modal. Rek jarah tadina nama. Ngan aing dihadang ulahun ku si Pengin. Aing sieun balik di baturan ku si Boruto anakna. Najis aingna. Yang diwakili oleh anak-anak muda Hari Nelayan Pelabuhan Ratu
semua para panitia penyelenggara yang menyelenggarakan di sini yang terdiri dari anak-anak muda. Hei anak-anak muda, jangan kecil hati. Ayeuna waktuna anak muda pasang dada terdepan untuk bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk anak-anak muda. Ini mah budak ngora kicep kicep. Aya angin ngaheang jolong-jong. Dut hitut jeleg-jeleg gahareup. Da tarikane hitutna jeung tanagana oge. Sekarang waktunya anak-anak muda membuktikan diri sebagai orang garda terdepan untuk bangsa negara Indonesia dan untuk agama Islam. Betul? Betul. Ayeuna waktuna anak-anak muda jadi garda terdepan ketika hayang haya ala sholat. Baheula pemuda disebut kuno lamun pemuda ngaji, lamun pemuda sholat. Ayeuna nama pemuda nutara sholat, pemuda nutara ngaji, justru eta nu tinggalin zaman. Betul. 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 Di lemur masing-masing nu tahrim setengah opat tongku aki-aki cokot rebut ku urang mikna bah tahrim ku aing jama ku abah mah tarah hararudang cokot ku urang bila perlu nakol bedug tongku aki-aki sabab bisa nyeri lah mainnya sih nakol bedug ku hulu aki-aki keblem hulu na ditakol-takol sih dana kol bedug mah kunaon kupanakol nganu nakol na urang nu ngora ameh ngeunaheun sorana kieu sorana dengekeun cicing lah dengekeun kieu ye dengekeun ah sorana kieu dengekeun ayo atuh keula atuh goblok maksa kain ayo dan kieu nakolnya yo somai. Oh, aing jadi nggak kena somainya. Aing jadi lapar goblok. Takol bedung gasing tarik. Cicing lah aing serius ya. Tilu poe aing latihan eta bisa. Wah, tuh kudu sagala bisa, bener teh dah. Santri aya di dieu santri. Santri aya santri. Santri Pelabuhan Ratu harus menjadi ikon Pelabuhan Ratu. Hidup santri. Itu kudu sagala bisa. Dititah nyanyi bisa mah. Ayo lah nyanyi naonnya. Oh, ayo resep begitu dah. Kayak nyanyi naonnya. Oh, nyanyi gak bisa. Nih ngekon. Jalan. Nyanyi lah. Bisi pajarkeun teu bisa aing. Dinginnya angin. Makasih. Malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Oh, mungkinkah diri ini kita mau lotot air ya
Ya Allah ya Rabbi. Anak muda harus tampil terdepan. Hidup anak muda Pelabuhan Ratu. Hidup anak muda nelayan Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah. Betul apa yang tadi dikatakan oleh Pak Ketua yang tadi telah menyampaikan sambutannya kepada kita. Kudu keasaan ku urang Pelabuhan Ratu kenikmatan nelayan, kudu keasaan ku urang Pelabuhan Ratu keberkahan nelayan. Hei, ayana berkahna nelayan, ayana laut di Pelabuhan Ratu. Kullu ma minallahi lakum, semua ini adalah manfaat untuk kalian semua. Amin. Keasaan itu manfaatna. Keasaan itu manfaatna. Panitia ngundang mubalik na jauh. Kopiah nam sorbana mik geng lu belum deh. Coba kopiah na berem sorbana mik oge banget na berem ngodang para kiai-kiai setempat, ustad-ustad setempat hadir merasakan berkah dan nikmat nelayan yang ke-63 tahun terasa nikmatnya oleh kita semua. Keberkahanna karasa kurang sararea. Amin. 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 Biji ciri nelayan Pelabuhan Ratu membutuhkan ulama-ulama dan guru yang ada di Pelabuhan Ratu. Betul? Aing paling kesatuju lamun aya jelema leuwih ngagungkeun kiai anu jauh. Datang aing muni sasalama. Dengan aing kuat diletaan. Atuh lain atong aing teh diamuan teh jadi bau. Lain ulah dimuliakan kiai anu jauh, tapi mohon maaf, hei nu leuwih nu kudu diurang dimuliakan, nu kudu ku urang leuwih dimumule ustad jeung kiai nu aya di lembur urang sorangan. Betul. Isukan beres ngaji kusep teh aya nu maot neang aing mah. Ih, cek aing teh naon urusan aing. Leres teh? Bener teh? Uing paling tersatuju lamun ayah jelema ngaku-ngaku kiai tinu jauh lain ulah diagungkeun sarua agungkeun da ulama sarua da kiai ulama tapi ngagungkeun kiai anu jauh. Jangan sampai kita hilang hormat kepada kiai nu aya di tatangga urang. Hidup kiai, hidup ustad. Uing hayang nanya nu ngariung di dieu butuh teu ka kiai? Butuh. Eta nu teu ngajawab jiga teu butuh nih. Butuh teu ka kiai, butuh teu ka ulama, butuh teu ka ustad, nyaah ka ustad, nyaah non. Aya istilah warung ditutupkeun da si ustad liwat. Salakina teh mamah tutupkeun warung si ustad bisi nganyuk deui. Nu kitu mah. Butuh karena ilmu jeung jasana. Hei, berapa banyak ilmu kiai nu diturunkan ke urang, berapa banyak ilmu ustad nu diajarkan ke urang, berapa banyak ilmu jeung jasa kiai tanpa pamrih, tanpa hayang digaji. Hei, perlu diketahui teu aya ustad nu hayang digaji. Eueuh kiai nu beukeun amplop eueuh. Nyapan ari eusina mah duit. Kapan hari duit mah? Duit. Apuntong ge kiai nu ngariung di dieu ge butuh karena duit, bener teu? Bener teu? Zaman ayeuna tanpa duit moal jadi Kang. Bener teu? Bener teu? Entong ge jelema hirup nu modal oge butuheun duit. Teu leungeun aing. Duha kieu mah. Hari duit mah kitu tah. Tarang ngeo. Eta duit. Maka ngulangkeun guru-guru urang sing palanya umur. Amin. Amin. Ilmu jeung jasana geus teu kahitung ku urang. Jelas? Jelas? Nu tahlilan kiai nu marhaba kiai. Ayo atuh Kang ngajawab Kang. Ame ngeunaheun taleungeun aing kitu na tah.
ngeunahkeun ngalangkuy na gitu didoakeun nu teu ngajawab sing teu bisa hitut sia coba belikan deui nu tahlilan kiai nu marhaba kiai ngurus mayit kiai ngagotong mayit kiai keke aing teu kaharti eta mah aing ngagotong mayit dibabekeun ku aing entong ge aya tahlilan, entong ge aya pangajian, entong ge aya rajaban, entong ge aya mingonan, rutinan, ngajar urang, geus teu kahitung eta jasa kiai di urang mah umi ka kiai, kacacak-cacak rek aya nu ngalahirkeun we nu ngajuru di urang mah pasti neang. Ya siap biasa nu ngajawab kiai ha. Banyak kiai ngarongkong we nya. Tah eta mah aing rada daek eta mah. Lumayan kuda kodok gratis anjir. Eta mah paraji teang lamun paraji teu bisa ngaluarkeun orokna tah kakarak neang bidan siapa kiai wae bidan bawa ke rumah sakit Pelabuhan Ratu cek dokter wayahna ece ieu orok teu bisa dikaluarkeun keneh kudu melalui sesar operasi hargana 20 juta kakarak bawa cai anterkeun ka ustad anterkeun ka kiai anterkeun ka ajengan sina dijampe eta urusan kiai bawa caina teh ku apina moal mali nu moal wain jadi era wes ya aing teh hau pakai digugureukeun cek apinana teh ngetrokan panto ka kiai assalamualaikum assalamualaikum tong dijawab contoh ieu mah dijawab ku kiai ti jero imah waalaikumsalam saha eta di luar eta saha di jero aki-aki narada gelo eta mun ka aing namuna diguyur ku aing teh siapa aya naon abah jam ustad hampura ngaganggu bari malam Jumaah jam 1 peuting buah ustad teh keur naon malam Jumaah teh aya naon itu pun incu di rumah sakit ngaheujeun saminggu teu kaluar ngaheujeun hayang naon yang modal meureunna terus kumaha hayang dipangjampekeun ku ustad supaya lancar eta orokna lancar anu ngalahirkeunana salamet anu dilahirkeunana dibaca doa khusus keur awewe anu ngalahirkeun aya di dieu nu nuju hamil aya di dieu nu nuju hamil aya di dieu nu keur ngajuru wah siapa piramu ngajuru di dieu ya doana khusus pikeun anu nyeri beuteung khusus pikeun nu gede beuteung bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya muyassira kulla syai'in wa ya musahhila kulla syai'in wa ya mudabbira kulla syai'in yassir wa sahhil wa dabbir wiladata Ceoom binti Pepen aya di dia si Om hampura Om ya bihaqi sayyidina Muhammadinil Basiri wan Nadir ditiupkeun ku kiai kana cai Bangga cenah abah ieu cai bawa ka ditu ka rumah sakit nepi ka rumah sakit puprukeun kana sirahna inumkeun 3 kali regotan usapkeun kana beuteungna insyaallah lamun lancar pasti keluar lancar bener gak lamun lancar pasti atunya di mana-mana dibawa ke rumah sakit eta cai dipuprukeun kana sirahna diinumkeun diusapkeun kana beuteungna alhamdulillah orokna salamet inungna ge salamet ge tak kuna barokah jeung jasa ustad dijampe ku kiai tapi mohon maaf loba jelema nu mandang sebelah mata ka ustad ka kiai khususna guru-guru nu aya di lemur sorangan betul agungkeun ku urang dimulyakeun ku urang kiai-kiai nu aya di lembur urang samemeh ngagungkeun kiai-kiai anu jara rawuh betul siap
siap ngabungkeun kiai, siap ngesian masjid, siap ngaramekeun pengajian, siap ngaramekeun pengajian. Alhamdulillah. Dabi yakin dara rongkap ka dieu teh lain kunaon-naon niatna hayang tarolab. Terus sanajan urang bari ulin, sanajan urang bari nanaon tetep dina hate hayang datang ke pengajian, tong leutik hate ku Allah bakal dicatet nu ngariung di dieu nu keur tarolab ku Allah bakal dihampura dosa perdosaanna. Harayang teh dihampura dosa. Cung nu boga dosa. Pan uing mah nanya, harayang teh dihampura dosa. Cung nu boga dosana. Nu teu ngacung berarti panglobana eta dosa. Pan dosa mah kudu di aku. Leres teh, urang menta dihampura ka Allah, hayang dihampura dosa cek Allah dosa nu mana? Abdi dosana abdi teu kaitung Gusti, sing dihampura dosa sararea. Amin. Manin taqalla liya ta'allama ilman gufiralahu qabla ayyah tua. Sing saha jelema nu daek datang ka tempat talab ilmu, nu daek datang ka tempat ngaji, nu daek datang ka majelis zikir, nu daek datang ka majelis ilmu, insyaallah samemeh ngalengkahkeun dua sukuna teu imah masing-masing geus muruluk manten dosana dihampura ku Allah. Astaghfirullah rabbana astaghfirullah mina. Semua baca istighfar yang di belakang. Astaghfirullah rabbana astaghfirullah minna. Beres dihampura ku Allah dosa-dosa urang. Belum Allah nurunkan malaikat rahmat. Ya Rob, nelayan pelabuhan Ratu yang ke-63 malam ini turunkanlah malaikat-malaikat rahmat untuk menyelamatkan warga pelabuhan Ratu. Amin. Untuk memberkahi warga pelabuhan Ratu. Amin. Pelabuhan Ratu semakin diturunan keberkahan ku Allah, semakin dijaga ku Allah, semakin diselamatkan ku Allah. Amin. Kira-kira meureunan saur lamun cek urang mah saur Allah teh kieu ka malaikat. Hei malaikat, lamun bahasa urang pan urang teu nyaho ngobrolna Allah ka malaikat, miwarangna Allah ka malaikat, urang umpamakeun saur malaikat, kaula nun Gusti nenang isukan nyabayang nya aya pikir saeunaon Gusti abdi di sauran. Saur malaikat, saur Allah, hei malaikat, tuh di pantai pelabuhan Ratu, di dermaga pelabuhan Ratu, penting ayeuna keur hari nelayan diisian ku pangajian loba hamba-hamba aing anu keur dariu keur tarolab ngabuktikeun kacintaanana kana talab ilmu, ngabuktikeun kacintaanana ka para alimil ulama. Amin. Saur Allah, malaikat rahmat turun ayeuna keneh ka pantai pelabuhan Ratu. Amin gitu. Amin. Jadi ngahuleng sararea. Amin. Begitu malaikat turun ti langit ka dieu. Amin. Naon? Amin. 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 Wah, ngamat sih ini. Ya ada beredar. Hadir, hadir. Aing jadi explore dia. Saur malaikat, Gusti leres pisan, Gusti geuning urang pelabuhan Ratu. Cek batur karak bejana di pelabuhan Ratu tempat maksiat, cek batur di pelabuhan Ratu tempat dosa, cek batur di pelabuhan Ratu tempat doraka. Gusti saur malaikat, geuning loba kene urang pelabuhan Ratu nu beukian kana pangajian. Amin. Amin.
Saur malaikat Gusti pasihan tugas abdi Gusti. Saur Allah malaikat cabutan dosa-dosa jelema nu ngariung di dieu. Leres Gusti geuning ieu loba jamaahna Gusti. Sok sanajan cek batur di Pelabuhan Ratu teh tempat hiburan tapi teu eleh geleng geuninganan pangajianna Gusti jamaahna mun loba. Sanajan rupa-rupa ge jamaahna Gusti. Aya nu nangkep tuur Gusti tadi. Nya wios kang nyomekeun teh. Lajang. Pilih tiguling akangna. Komo nu bolah ditumangan udud we Gusti. Tika ngebul jeung celi-celina Gusti. Kumahakeun ieu Gusti mangga pasihan tugas. Saur Allah malaikat cabutan dosa-dosa anak sararea. Kumaha ieu nu nangkep tuhur Gusti? Cabut sarua. Nu udud Gusti. Cabut. Cabut naonana? Goblok senyawan. Balik ke dia parahe meureun ya. Dosa letik dicabut, dosa gede dicabut, nu karasa dicabut, nu teu karasa dicabut, nu dihaja dicabut, nu teu dihaja dicabut naon? Dosana dicabut dosa urang ku malaikat harita kede dihampura dosa urang dibawa ke dosa urang ku malaikat dibawa ku malaikat rek diasongkeun ka Allah rek dipangbacakeun istighfar ku malaikat eta malaikat nu teu wauheun teh ka urang jeung urang ge can pernah papanggih jeung eta malaikat tapi eta malaikat rek pamentakeun istighfar pambacakeun istighfar pamentakeun hampura ka Allah kana dosa-dosa urang amin amin. Saur malaikat Gusti ieu dosa ti urang Palabuhan Gusti. Da geuning dosana loba Gusti. Komo nu sok nyonyo obang emok mah Gusti. Anu sok ngariung geuninganan ibu-ibu bari ngangkatkeun leungeun. Kami berjanji akan membayar sesuai janji. Tapi ya dosana Gusti ku abdi geus dicacanak kudu dikamanakeun Gusti ya dosa ti urang Palabuhan nah aku abdi kudu dibobetkeun ka tengah laut. Ulah sia beusi lautna pararae. Atuh ku abdi di ka gunung gedekeun Gusti dibabetkeun bisi longsor. Kamanakeun atuh Gusti abdi berat mamawa dosa ti urang Palabuhan. Ku aing dijawab kieu lamun ku aing bikeun we ka jelema nu mantog ti heula memeh ngaji beres. Goblok ini rek balik teh jadi. Cicing mah catawa ka balik geus ngagadang dosa. Ye daripada balik mawa dosa mending menjedog di dieu bener teu? Bener teu? Malaikat dosa ku aing geus dihampura kawa ka mana-mana hei malaikat hadiran heula saksian heula ieu nu keur naragog ieu nu keur narangkeup tuur ieu nu keur ararudud bari tolab saksian nepi ka beres engke lamun geus beres kakarak bagikeun jomet jadi kana amplop nyinyiran aing bagikeun ganjaran sesuai anu dijanjikeun ku Rasulullah diamalkan ku ulama-ulama Nahdlatul Ulama julu suka saatan fi talabil ilmi khairu min alqiraatin. Kang Abah Umi neng geulis urang sok cicing dina tempat mingonan urang sok cicing dina majlis ilmu urang sok cicing dina rutinan punten eta teh tong dianggap biasa ternyata pahalana luar biasa cicing dina tempat tolab ilmu sajam ku Allah dibere pahala jeung ganjaran 1000 rakaat salat sunnah. Amin. 1000 sabaraha? 1000 hari loba mah kudu bari ngahejeun 1000 rakaat salat sunat Kang nanaonan pahala eta mah punten gede keneh cicing dina tempat tolab ilmu. Amin.
Amin. Boro-boro 1000 rakaat urang cacak-cacak qobliyah badiah hari keur goblok duit ka karak madok. Woi kun loba duit mah. Oh, lauk keur nyayeud, lauk keur loba. Nelayan keur ceuya, bos salat ke kan madok. Allahu Akbar. Giliran we teu gablek duit nu nagih loba. Leuleus. Halo. Mun aing jadi malaikat diceek jelema kitu mah. Da urang mah karang ibadah ka Allah geus hitung-hitungan abdi rek naros. Nu sok hitungan teh urang ka Allah apa Allah ka urang? Oke, bangun liar rek ieu. Tinggal diperhatikan pertanyaanna. Nu sok hitungan teh Allah ka urang apa urang ka Allah? Urang ka Allah. Loba hitung. Bener teh? Cek nelayan teh datang ka ustad minta cai kang jampekeun supaya engke cai diaurkeun di laut teh laut ngok kimu. Oh tenang cek ustad teh baca jampena ku ustad pernah aya jampe khusus aya kudu ka imah aing eta mah hari dia mah gratis belagug ya dijampe ku ustad nepi ka tengah diaurkeun eta cai eueuh bungkreng eta nu nyampurkeun pan nelayan mantap deui ka ustad. Ustad jampe teh kedah diupdate nya tenurak di laut mah jampe ustad wayahna kedah uihan eta kakarak jampe teu diijabah ku Allah geus hitungan bener teu leres teu urang mah boro-boro 1000 rakaat ternyata ibadah teh urang nu sok hitungan ka Allah. Uing hayang nanya di dieu kamari engal kene bulan puasa taraweh tara full tuh pinuh tuh alhamdulillah Gusti regreg ngadengena ampun eta taraweh kamari imamna resep nu gancang resep nu laut hah? Oh nu gancang? Saru aja aing ngari kitu mah komo pemuda main ge nyaho memang taraweh teh ya istilahna ongheula kana janela masjid Pak. Bagian sajeuna imam ada. Wah, bagian bayawak balik. Imam bayawak teh nu kieu nu kieu baheula aing sok kitu. Oh no. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek budak ora teh iraha beres na haji. Ganti weh imamna ku supir L300. Gegong kaharut imam taraweh nu anyar-anyar balik ti pasantren teh geuning ono. Lain cenah ieu mah cenah. Imamna ku aing. Ya barudak siap. Ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salat apa mau bagong? Wah, Gusti. Aing jadi ingat keur di pasantren Kang Haji punten. Keur di Kobong baheula keur masantren keur leutik. Pan abdi mah leutik heula nya. Oh saruanya bukan gitu keluar langsung jam rewasan alit mas antren di Pondok Lengsir Cikukulu pimpinan Kiai Haji Ujang Kosasi pun amat begitu data kadinya sahur guru tel kan aing disebut katel tadi kobong kene tel diajar ngimaman taraweh maneh bisi engke maneh balik bisi jadi ustad kapake ku masyarakat ari diajar heula mah jadi imam taraweh engke teu deui mohon mangga teh ama sup ka masjid rek diasup ka masjid dina pantau masjid aya aki-aki nanya ka aing ke abah teh jang bagian saya imam bagian aing teh bah kumaha kitu gebernya belum aing ditantang ku aki-aki eta
siap goblok. Saya aing kahareup beres tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 dalam waktu 5 menit beres wae. Aing ngalieur teh ka tukang manehna pingsan paheulana. Asupkeun gua aing kana bedug laki-laki. Oh kahayang nama hayang dibawa ka bidan bareng asupkeun kana bedug gua aing diguling-guling gua aing. Urang mah pulang pilih karena ibadah teh bener teh. Tanggal we 100 rakaat, tanggal we 2000 rakaat, tanggal urang cangkel 1000 rakaat. Sing daraek ngadatangan pangajian aya rutinan, aya mingonan di imah, datangan ku urang lumayan pahalana dihitung ku Allah per jam, sajamna leuwih mulia tinimbang 1000 rakaat salat sunat. Amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Tongsok wani-wani pernah hitungan ka Gusti Allah sabab Allah ge pernah hitungan ka urang. Berapa banyak lauk anu dirauk ku nelayan sapopoena teu aya jelema nu daekeun ngitung eta nikmat-nikmat ti Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatiban. Orang pelabuhan Ratu, para nelayan-nelayan, malam ini niatan dina hate syukur ka Gusti. Siap syukur ka Gusti Allah supaya Allah memberikan keberkahan bagi anak nelayan semuanya. Amin. Amin. Pertanyaan kedua contoh. Nusok hitungan teh kolot ka anak apa anak ka kolot? Bisa ngajawab kolot ka anak ya. Nusok hitungan teh kolot ka anak apa anak ka kolot? Anak ka kolot. Jauh carita anak kolot hitungan kamu jadi anak bener tuh. Leres tuh. Kurang kumaha kolot memelaan anak duhulu pet nyawa kuras keringat banting tulang ini isuk balik isuk deui melaan anak. Pernah kolot hayang digaji kudu jadi anak. Leres teh. Bener tuh. Abdi hayang nanya ke ibu-ibu, ece, hoi, keur ngajurukeun orok nyeri teu? Jawab sing tarik meh kadengen ya ku anak-anak urang. Keur ngajurukeun orok nyeri henteu? Kunaon make nyende-nyende ya? Oh, ngeunah ya? Aya nu ngajawab ngeunah, tong diomongkeun sia ngeunahna mah. Eta mah rahasia perusahaan. Geus puguh ngeunahna nama bener teu? Bener. Tapi kunaon indung urang ongkoh narohkeun nyawa ngajuru teh Kang punten da eueuh nu nyebutkeun ngeunah ngajuru teh daripu. Leres? Leres? Rek teu ripuh kumaha euy bayangkeun ku euy. Nu asup 2 on nu kaluar 3 kilo. Ya kira-kira nu salaki 2 on lah gitu. Ari kaluar kudu 3 kilo. Dan entong oge keur ngalahirkeun anak, entong ge keur ngajurukeun anak, Kang. Keur nyieun oge kuat bolokot kesang nya anak. Oh tanyakeun. Tapi teh deuyeun. Nyieun anak malem Jumaah, muntang kana janelo. Geus jurus acul gedang. Gurawil, jurus gurawil nilem entep senok bagohon ngus gaya 96 muntang kana janela can warog kene galon katayong buong bengrak eta sia teh nyieun anak kuat riweuh salemur ripuh nyieun anak teh geuningan can nyiramna sok pamajikan nyiram lang-lang samar kahayang aing ge kamari maksudna pamajikan aing
Pamajikan uing nyerang budak muka hiji balik ngaji tengah peuting urang keur capek bari tunu ngetrokan panto. Assalamualaikum. Nah, buka panto. Dari cek pamajikan baik. Begitu berai panto dibuka ke pamajikan, cek pamajikan teh, ayam puyah. Jangan siapa ngomong tadi gitu-gitu bilang. Asik ayah puyah. Ayah kahayang. Terus di mana emang ayah? Terus ngaji. Ngening teu mawa berkat. Oh jangan teh panitian apa hoeun. Tapi tenang teh mama, sanajan mama hayang berkat teu kabawa ku uing, tapi tenang amplop mah aya. Ngomong sia hayang naon dipangulikeun ku aing. Apa majikan teh nyaros kitu. Oh cenah mama teh teu pila teh hayang cilok. Bayangkan ku Umi jam 2 peuting mesen cilok saha nu dagangna. Eueuh cenah mama sia cilok wayah kiwari mun aya ge nu dagang jam 2 peuting diduru ku aing ge nu dagang. Eueuh cilok wayah ki aya ge cilok aing can. Masalahna cilok ayeuna mah jadi lato-lato. Ece pamajikan teh atuh nyana wios cenah cilok akang we asal sawasan cenah sakuda. Aing mending ngarenyet sia ngagedengen oge. Ngadengen lagi nih kapaur kul di sawasan nu aing gebleng. Ganti sia cete kuno sajen aing paur ngadengen oge. Oh cenah atuh gaya cete mah yang paisti kotok we. Aing kapaksa kapipir neangan ti kotok da eueuh ti kotokna teh geus dibersihan ku manehna. Copot wae hayangna pencet cenah modal ngadadak. Ih pan ti kotokna keluar haneut keneh ngebul anjir. Pak mama caing ti kotok teh buru hakan ku sia. Ece pamajikan teh atuh cenah asaan heula ku aya. Aing ngahuleng asa. Kapaksa diletak ku aing. Anjir pahit caing teh. Gaya tuh cenah ari pahit mah beakeun we ku ayah kabeh. Aing ngajongkeng mabok ti kotok tuntuna. Datang waktu ngalahirkeun Kang. 8 bulan ngakandung tapi indung teu pundung sabab takdir tinu agung. Nyerina kalangkung-langkung bayangkeun ku urang eta nu reuneuh 8 bulan. Rek nang karak sieun bapana naek deui. Rek nyanyi giri sieun orogna diguling. Rek nang kuban sieun muter. Tepuguh cicing eta indung ngakandung 8 bulan. Ngacerit maratan langit ngoceat maratan jagat Kang. Abdi baheula Umi keur lengoh entong ge ngalahirkeunana. Uing baheula boga cita-cita. Lamun uing engke boga pamajikan, terus pamajikan uing ngalahirkeun boga cita-cita hayang nyaksian pamajikan uing ngalahirkeun anak uing. Kajawab. Nuju abdi di Bojonggaling kene Bantar Gadung. 8 bulan ngakandung dibawa ke bidan. Cek bidan ieu mah kedah dibawa ke rumah sakit, siap bawa ke rumah sakit. Bul putra abdi eta lahirna tuh aya ngiring di dieu tuh nuju bobo. Namina Muhammad Aden Putra Saparian Apandi Saparian saing poho ka anak sorangan. Seperti aden sehari-harina eta murang kalina lahir di Pelabuhan Ratu di dieu. Di rumah sakit Pelabuhan Ratu. Anjeunna lahir poe Jumaah jam 11 siang tanggal 11 bulan 11 jam 11. Udah jangkung ganteng kasep bule bodas bele gue aing bapana. Oh depan ngalah ka bapa mereuna. Memeh lahirna dokter gogoroan ka uing. Jam 10:30 teh cek dokter teh. On. Kan ari ngagorowan tika jauhan kitu sorana nih. Ya cece dok ada apa? Itu bayi hulunya sudah menongol. Hari menongol teh bahasa Indonesia naon teh kan? Iya sudah menontot. Nungan dibawa ke Jakarta kan itu. Ke Jakarta. Di Jakarta lo mau gedungkan laluhur. Inungna nanya, da aneh murunan. Cek inungna teh jang. Ari itu naon jara rangkung. Eta teh gedung mah. Geuning jangkung. Apa nu penek mah saung. Geus mulai amok teh anakna. Nguleng inungna. Eta teh naon jang cenah di jerona? Monyet.
Siangan nanya we mamang aja dong harudang atuh inung nangah ulang tanya monyet aya di jero gedung cek inung natarek naon eta teh ujang mah nyakar mah kakara opat pertanyaan nu dilontarkeun ku inung kanu jadi anakna geus ngarasa harudang anakna geus ngarasa bosen anakna geus ngarasa atok teu inget baheula urang teu leutik ngariweukeun jadi inung sagala dipentas sagala ditanyakeun teu bosen-bosen eta inung ngajawab ka urang betul mimpi budak ngora hayang sukses tanpa ridho jeung doa nu jadi indung bapa matakan kamari alhamdulillah Kang tahadus bini mah kamari bulan puasa saumur hirup nemean kamari abdi ngalaman taraweh bulan puasa di Makkatul Mukarramah cek batur cenah ge ripuh taraweh lila alhamdulillah abdi ripuh sarua itu aing biasa diceperkeun bagor di imah jadi di 30-30 jeung semua mah jolong jong murah batur ka hareup aing eta urang marah bugalakakan yang serikeun uing eta mata abdi ngadoakeun mudah-mudahan ieu dan insya Allah juga duka tahun ieu duka tahun payun salah satu nelayan yang ada di Pelabuhan Ratu tepatnya ada di pantai Cibangban insya Allah Kiai Haji Asep Mubarok diberangkatkan umrah lain amin dah ngeus tinggal ini ya ngan amin teh mudah-mudahan nu ngariung di dieu sing kamarekah nu ngeus sing mineng nu can sing nasib amin harayam teu ka Mekah ngeus datar mah wah kanu mawa jalan dia rek mah jaga itu meureun tuh cing daek daftar ka Gusti nikmat kami ibadah di Mekah cek batur lila teh tarawih di ditu da sabenerna nama lila ada dulu kain taraweh di jam 7:30 lebih ke jam 12 penting ya Allah ya Robi tapi alhamdulillah dan nikmat Kang entong ge berjamaah nah entong ge ibadah di ditu nah entong ge ibadah di Mekah atau di Madinah nah uing mengaku urang lemur akarak rek naik pesawat aing mah deg-degan bener pan baheula mah aing ningali pesawatnya sok nabrak bener minta duit minta duit cek kapal teh aing ge keur ngalah duit kari-kari uing kudu asup kana pesawat do eta ratu Kang angan tuh asup kana pesawat begitu naik nih ngageleuyeung nya pesawatnya begitu naik eta pesawat nang landing disebutna cuing kita asal murang sih kanya tanya eta asli eta luas ngaco tapi kalau begitu ngeslempeng gitu karena kalau ada genah hati teh untuk berdebar deui gitu cot keluar Asep Kiai Haji Asep Mubarok pembimbing abdi dugi ka ayeuna saur beliau selamat menikmati perjalanan dari Indonesia ke Jeddah dari Indonesia ke Makkatul Mukarramah nu hayang nanaon dina pesawat silahkan tinggal minta ka pramugari aing langsung cengkat aing ngadenge pramugari mah kinceng langsung atuh anyer irung nagu bujur nage sebelah salon eta mah gorowan ku abdi Kang pramugari teh uing mikir cai teh ngagorowan aku mah aing teu bisa bahasa Arab da urang Sunda mah pan jenius gorowanna ku uing cek uing teh dengan pedenya uing cek uing teh tapi manehna teh ngartieun Kang tulang cileung kikituan manehna teh cek manehna teh ini jawab manehna nanya cek manehna teh ibu pengen gue nyampurkeun manehna kana kursi abdi nanya cek mainna teh abdi hayang nginum cek abdi teh bahasa Arab teu bisa nya dipetakeun deui ku abdi kuing teh manehna nanya hayang nginum naon cek manehna teh ngan sarua ku bahasa isyarat cek manehna teh hari kebenaran uing harita hayang nginum cai susu nah kumaha ngomong oh nyaho cete wis cete iya manehna
jadi edan kabeh eta najis aing mah obat Gusti batak teu aya nu hitungan kolot kanu jadi anak narek soleh arak narek belegu tetep nyaah indung mah kanu jadi anak betul sanajan cek batur penek anakna kekeh da anak aing penek oge da aing mah nyaah ku penekna bener tuh cek batur pesek justru nyaah ku pesekna sanajan cek batur hidung sanajan hidung ku inung nama diusapan cek inung nate jang kasep hidung udah maneh teh hidung ge da hidung ayeuna kudu dikumahakeun Kang sanajan hidung ge keukeuh we dihina hidungna ku batur nyeri hate urang nu jadi hidung di bakal terus tuh anak urang nu hidung dibawa ka warung rek di jajanan tik tatangga teh cel anak saya tapi jika letak itu amak ke urang Kang bapana belum didagor menjelma oge anak aing tolol saya naon sanajan hidung enggak anak urang tapi mohon maaf loba ayeuna zamana ukur ayeuna ngomongnya akan jadi anak teh dina bibir hungkul dina bahasa hungkul pengaplikasiannya akan jadi anak teh ayeuna geus mulai menghilang jikanya budak kergenah-genah masantren budak kergenah-genah sekolah dar dipanggulikeun motor nyaah lain belajar teu ceuk masantrena eureun tungtung nama memotoran jebrud nyilakakeun budak kakarak satepak geus dipanggulikeun HP geus nyoo HP nyaah lain punten Kang tuh dina berita loba budak-budak anu geus leungit pikiranna stres disebutna gara-gara loba teuing nyaho HP. Abi lain arek panati kana HP tah HP aing pangmahalna. Geus euy. Nya anak meureun tinggalun mun teu salah mah beulian 400.000 eta teh. Da mah cik aing mah eta teh. Punten Kang, lain rek panati kana HP. Dan ternyata seperti itu. Loba lamun geus terjadi kode kitu keukeuh umi rek kitu rek burung rek kumaha oge tetep eta teh anak-anak urang. Betul. Solehna nu jadi anak tetep we urang nu bakal kasebut pun belegungna nu jadi anak urang indung jeung bapak bakal kabawa. Dasarua pamajikan ge kitu. Halus jeung kitu na pamajikan salaki nu bakal kasebut. Bener matak di dia lamun aya kene pamajikan nu wani molotot ka salaki aya kene aya di dia pamajikan nu sok wani nyentak ka salaki nu sok molotot ka salaki nu sok tutah-titah ka salaki aya anu mana jelemana kita masih dituduh ke batu dengekeun awewe ulah bawon balik khusus awewe dengekeun awewe nu sok nerewelang bangus awewe nu sok nganyerikeun hate nu jadi salaki eta salaki nepi ka nyaletit hatena ku omongan ku biwir ku letah ku bahasa nu jadi awewe na awewe nu model itu 40 tahun ibadahna ditolak ku Allah lebor cek salakina teh denge goblok tapi teh kayu mana aing menang iya kana rapa iya teh ngomong punten lalaki tong kana nepak dada sabab awewe culudur teh beuteing dimimitian ku salakina nah saya jadi surak itu tadi abang kena dipangmuna dah nih kenapa Siti Khadijah nepi ka soleha nepi ka awewe anu sejen di alam dunya nuanian asup ka surga lamun Siti Khadijah can asup ka surga kunaon make soleha sabab diajarkeun dipimpin ku salakina saha salakina Rasulullah berarti culudurna pamajikan teh beuteing salakina sok culudur ka pamajikan
aturi ieu mah rek sopan kumaha pamajikanana ari salakina nyuludur. Abong kene pamajikanana buleud. Keun salakina teh hey drum ka mana? Ari cek pamajikanana teh ganeng ka hideung. Atuh eta si drum jeung si hideung pasea deui. Kos kieu ari pamajikan hayang geulis ari dimodalan henteu. Eda heueuh lamun pamajikan urang jajan urang teu rumah samere duit pan urang teh beureunan nyeri hate sebagai lelaki bener teu geulis na pamajikan glowing na pamajikan tergantung modal nu dibere ku urang ari pamajikan hayang geulis ari dimodalan 10.000 mahi moal atuh 10.000 mah paling mahi kana bedak pipa nu nomor 5 katanya dipake teh ku pamajikanna bagor dicium teh ngabul bari pait diletak teh nya umi bener da abdi mah kaboja tara lalawor istri abdi mah geus boh mah tah jam dangdan mama 5 juta ngan sia moal nyatu 5 tahun itu pamajikan aing ponakan sakalian goblok Dung kali itu cete bawa ka itu ka pasar neangan sablon salon sablon mah pernah dikaos neangan sablon tapi pipi mamah teh omekeun tong jiga eme teuing sia halis mamah teh batur mah 2 sia mah genep jajarkeun engke balik ka jeung pohonnya meuli kuku bima jeung sari rapet kuku bima jang aing biar nanti malam wow sari rapet jang mamah biar ahaing dibawakeun ku pamajikan ka pasar kai mah dikucek di dapur gelas nah sarua aing balik ceramah balik ngaji lieur laguk diinum ku aing salah nginum tolong aing nginum sari rapet pamajikan aing nginum kuku bima atuh aing ajrut-ajrutan teu bisa modal da rapet nu aing meureun obat Gusti aing beda kumaha urang nu jadi salaki geulis jeung henteu na pamajikan kang urang nu bakal kasebut bener teu awewe liwat di jalan cek budak murah teh anjoy pamajikan saha teh tenang tulis kuy pamajikan saha teh cek babatuh mane mah gagabah pan eta teh pamajikanana ketua panitia nelayan ke-63 padahal salakina nama biasa nu ngageulis nama pamajikan tapi nu kasebut nu kapeundeung salaki nu hiji deui we liwat teh budak mah teh nantian saha teh cawi gigi awak begang liwat saya teh bucaduk nih pamajikan sangat teh sia mah gagabah pan eta teh pamajikan si RT lain RT di dia lain mah RT di aing gitu RT di Arab Saudi urang tang bakal kababawa bener teh leres teh ngan sok salahna pamajikan sia dibiayaan mah heueuh sia di make upan mah heueuh sia dibekeuleun mah heueuh dipake dangdan di jajanan make up mah heueuh tapi eta make upna lain jan salaki lolobana mah jangka pasar sok sia ngaku hayo iis dengekeun sia dari ka pasar mah rek konangan ka majelis taklim di segala diterapkeun bagor eta cantel dina tiung 17 siki atuh begitu ngaliuk rak cenah lagi sana beuheungna nah ari malam Jumaah nya hareupan salaki buuk jawi mata burum Naruto lain nya panu mata burum teh lamun di Konoha mah eta teh klan Itachi klan Uchiha si Itachi adina si Sasuke anjay aing nyaho atuh dah mata burum leho nongtot buuk jawi pakai daster kararoho dari malam Jumaah hujan gegebret dordar gelap anjing babau aing muni asa di film horor mata tong nyalahkeun teuing lalaki lamun lalaki loba pulat pret panona ka awewe sejen Allah nyalahkeun teuing lalaki lamun lalaki neangan deui awewe nu sejen beuteung salaki urang teh teu betaheun ngajedog di iman
teh cedang dan itu teh gasrok wadah kata tangan minta semen peles teh bila perlu teh beungeut sia kalis lodetkeun kasih si Cantika jika mujair modar maka dinya bujur kempes neangan bantal talian kurapia rakat lempang hareupeun jadi salaki cek salaki teh salaki keur diuk dina kursi tangkep ku urang ku pamajikan di tukang cokot gadona ku ece cekelan punukna tapan tinggal marieskeun pae maksudnya sih sing lembut cek urang teh gorowan penuh dengan desahan-desahan cek urang teh kasalaki bari nyekelan gadona bari dikitu-kitu tah ayo tuh ngaliuk keneh nyanyi sabila penuh teu naon kasalaki mah cek pamajikanana teh malam ini ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku salakina langsung kali ngajawab cik salakina teh mama hari sia campur siapa balik tolak teh jadi edan hari cek aing garek eling si goblok harus dayung menyambut hiji nelayan yang ke-63 malam ini nomor kahiji sing jadi wasilah giroh ibadah urang sing meningkat amin. Anak-anak muda isukan ayo urang kuasai masjid di imah masing-masing ayo urang kuasai di masjid di imah masing-masing baheula urang teu leutik nepi ka sieun ningali curug nu jadi indung teh bener urang tergena-gena ulin tos asar di lapang cek inung ning hei budak geura ka masjid sakedeung deui adan geura ka masjid urang masieun baheula ku curug nu jadi indung nepi ka tajuk padahal eta tajukna masih kena tina pilih mah masih kena tina awi reyon baheula betah we pupuji da inget keneh abdi mah pupujian nepi ka ieu eling aya budak baheula berarti ya kok arep keneh coba bareng eling muslimin ayo urang salat berjamaah kamu nak kompak ya teh subuh loh apa naik keur nyaritakeun satengah genep burit ya teh begitu sing kompak maghrib estu jiban urang keur di pibekeleun jaga urang di hirup di dunia mantap kudu ari bareng sadayana sujud ka Allah nu maha kuasa sapoe sapenting salat 5 waktu zuhur asar isa sareng beunang bah eta baheula urang pupujian udah kayaknya macam puguh apal rajin apalun diganti sayeuna teh tol ngadenge di imah pas santen udah eling umat teu eling tapi oke cek aing nu elingan leuwih loba nu teu eling leuwih balatak sok teruskeun cai ka eta kita berjamaah karakah di imah
kita solawatan kara ka Facebookan, kita solawatan kara ka WA-an. Mah tenan da halus cek urang teh. Bener deh hiji sing meningkat ibadah urang, dua sing jadi tarbiyah pendidikan kerek generasi anak-anak muda yang akan datang. Amin. Hei kalian anak-anak sekarang yang sekarang lagi jadi panitia hari nelayan 63 tahun, mungkin besok lusa, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun yang akan datang, mereka tidak muda lagi, mereka budak ngorak deui. Kalian yang akan menjadi panitia hari nelayan di sini. Hidup nelayan, hidup nelayan, hidup Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nomor katilu sing jadi pendidikan akhlakul karimah. Amin. Kaharto sakitu hari geus kaharti mah geus usah. Geus usah tah. Sabab lamun dituluykeun sok lieur. Kecuali can ngarti. Arti can. Tah komodeing can mah jang naon dituluykeun ka lieur-lieur. Nya aing capek. Isukan aing kudu ka Bogor, isuk pentingna masih di Bogor, isukna abdi kedah ka Majalengka kitu ge lamun aya nu ngonang. Aweun ngonang mah balik langsung aya teh ka imah gitu. Rek naon da kos buru ngaprak-aprakan bener teh aweun ngonang. Doakeun abdi sing sehat. Alhamdulillah suatu kemuliaan dan suatu kebanggaan bagi abdi-abdi tos diangken ku hari nelayan Pelabuhan Ratu, mudah-mudahan sing berkah keur abdi. Doakeun Umi abdi ti Ubru. Aya nu nyaho Ubru? Ubru. Oh, aya gini Pak Haji. Aya Haji itu teh aya Kang Haji tuh. Haji halo. Ieu tukang deui halo ya Robi. Doakeun keur ngabangun kobong didoakeun. Tinggal keramik dah saliti, tinggal keramik sama palapon, teras bata, kenteng. Nya besi da pondasi nanti can dipasangkeun. Akan tanu nanti can dibeli ku. Doakeun sing beres. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Abdi hoyong ngareungeus sholawatan babarengan urang gemuruhkeun ieu Pelabuhan Ratu ku sholawatan siap? 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 Jamaah nu sholawatan abdi anu hadrohna. Hadrohna geus baraliknya. Kumaha ku abdi hadrohna. Oke? Are you ready? Anjir ini ready. Gua beli gande memang gaul urang Pelabuhan mah. Are you ready? Yes. Selawatan sing kompak. Salatullah Anjir lu ngapain? Tapi Kang Haji puting tadi mau abdi geus bebeledugan kitu teh nya ngageunang kitu teh puting tadi mau aya nu nyawer. Oh cetek Kang kunaon make nyawer abdi. Oh cenah abdi teh baheulana resep nyawer ka bidan. Resep nyawer ka biduan aya nama abdi resep nyawer ka kiai. Puting tadi disawe. Nah, ngaranna ge usaha cenah. Urang usaha deui we cugan we. Tenang ke kebagian Mbak. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Sadayana geburukan pantai Pelabuhan Ratu dengan sholawat. Salatullah kau kerinyakeun meureun kerinyakeun kene kamana jalan ka Jogja ka dieu yeuh kapali selatan kamana jalan ka surga kudu daek ka pangajian sadayana salatullah salamullah
mana-mana diuling. Doakeun abdi sing panjang Yuswa. Dalam pelabuhan sing berkah sadayana, sing dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Hidup nelayan Pelabuhan Ratu. Sing tarik si kompak sadayana, hidup nelayan Pelabuhan Ratu. Sallu ala Muhammad. Hatur nuhun hapunten anu disuhun jembar hampuran dipenta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.